cara ngangge samping kangge nanti dilipatnya tina posisi dilipat dibuka terus dibagi dua lima pas lipatannya di handap tuh lipatannya jadi dia anu mukanya di luhur panggil pambaget lambana dipalih katuhu sama jadi ngangge lambat di samping mah memeh di acuk memeh di beskap. Nah terus kieu pastikan kieu ulah ngejingcet ka handap ieu ka luhur tuh namanya jadi simpan usahakan gitu simpan di puseur tengah terus orang panitia panitia sekedap guys pedas dilihat kalau rapikan lah kepengker ini tadi di panitian lah tuh terus kieu di panitian arah teu geser oke sami kanggo mageuhkeun di panitian deui pamikiran ieu panitian karena kan katarik ku stagen sok tuang sore ka payun terus kieu terus kieu di stagen engke dicopot sama terus di stagen pami ngaraos kirang percaya diri tiasa di rapiaan rapia tenapi naon di talian sok tos usahakeun ieu teh ngenjing cet teh jangkung sabelah kieu kadah sami ieu teh posisina teh kadah rata oke tos rengsen tadi kan ulah hilap aya di panitian ngarah terobi terus tadi di pengker di nganggo paniti di dieu paniti memeh di stagen ieu di paniti terasanya di stagen tah stagen teh ieu na teh di pengker tah kancing na teh di pengker tinggal abi mundur ya itu di robi dibuka satu kita jadi ini di pengker posisi pengker mah yos we pangaitna kangge pangeur nu payuna mah dicopotkeun kantun di tos kitu kan ieu dua tuh di lamban teh kan dua tuh tingali dua di posisi anu handap di bedol posisi nu handap ditarik nu handap ditarik jadi cepengan tiasa di cepengan luhurna atanapi pamit teu pede mah nganggo paniti we anu ieuna di paniti heula tah ieu di paniti heula we pamit teu pede mah margi bage di bedol bilih ka bedol sadaya paniti nu tadi diangge tiasa diangge dialihkeun itu ayeuna dibagi dua di bedol teh enten pede narikna di bedol posisina dugi ka seperti kieu
pilih ya nanti kating ngawis gitu. Jadi nganu kaos sabetan. Nah itu terus kieu ieu tiasa ditarik tak ieu kumaha raosna posisina lembe di acuk lembe di acuk atos kieu terus lembe di kali bandang kantun ditempelkeun ke pantina terus dipasangkeun kantun ditempelkeun wae nu bundelna nu buleudna di kenca posisina nu ieu na ieu bandulna tah nempe ieu anu ieu di kana kancing tah dina lubang we harus teu coplok itu punten kieu geus kieu tah nembe tos kieu diiket tah itu kan pasagi tuh janten dibagi dua janten persegi tiga pastikeun dieuna nyungcungna sami ulah jingjet jadi sami ya terus gitu sae nama dina meja ieu dilipat-lipat ngaran sae jadi dilipat nanti dibolak balik siga kacu pramuka janten gitu dua ke sae nama jadi poros rapi cobian di api-api nah janten kitu kemah di rapi tapi ageng teuing cekap 3 ramo maksimum teh 3 ramona nah cekap 3 ramo jadi satah 3 itu rada ageng teuing ge kadana 3 ramo pas kadana teh nah kirang langkung saja sajengkal setengah jadi sajengkal cingir tuh sajengkal cingir terus 5 ramo segitu 5 ramo tak ieuna nu lipatanana di luar nembe dianggekeun kieu paskeun nu memencosna sajengkal setengah jadi sajengkal cingir tuh sajengkal cingir terus 5 ramo segitu 5 ramo tak ieuna nu lipatanana di luar nembe dianggekeun kieu paskeun nu memencosna hanapeun pangambung tak ieu tinggal di tanganana teh di kitu-kitu heula geus tepat tos rapi heula engke da ngarapihkeun nama dina kaca tah ieu kahandap tuh ieu tadi nu dilepet teh anu kiwa anu kenca kana cepi teras tah tos kieu ieu di taekeun kieu dirarapih nama terus ngaca begitu ke dirarapih memang saya nama duaan ieu mangara ieu harus katawis rapi ari nyari rama moal kaparat suka tawis saling bantosan kedah nama terus gitu tinggal dikapengker
iket saraosna ulah tarik ting bilih lieur dua bengket terus dia yang harus rapi nembe uih kapayun dirarapih tuh ya, ditekan ya kalebetna dia kalebetnya tuh ditekan kalebet kena ya ki dirarapih kirang laku sapotos kieu tadi dirarapih nah kieu jantena kieu ulah handap ting jadi harusnya kata patawis nah saya di siga kacu mah lipatna jadi bakal ski jadi saya rapi saya nama di mun dirapih di bumi nah atos cekap